Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sadayana oge sadaya mustami'in mustami'at anu ngiring ngupingkeun, anu pada nganiatan ngiring hadir dina ieu ngahaulan para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, walaupun melalui media sosial, melalui audio video streaming, walaupun kadang melalui acara siaran ulang rekamanana. Alawan niat ngagungkeun para wali-wali Allah, para ulama Allah, kalayan hate pinuh ku cinta ka para kakasih Allah, para wali Allah, para ulama-ulama Allah, hate emut ka para ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah, para sholihin. Sakumaha dina keterangan parantos masyhur di kalangan para ulama, para aulia, di kalangan muslimin, wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmatu, nalika disebut-sebut jalma-jalma anu soleh, tatanazzalur rahmatu, terus bertubi-tubi turun mang pirang-pirang welas asihna Allah Ta'ala. Ari mana zikru teh aya zikru teh zikrul qalbi, eling ka para kakasih Allah, eling ka jalma-jalma nu soleh. Oge aya maknana zikru teh bibir urang ngomongkeun jalma anu soleh, termasuk ngupingkeun nu ngomongkeun jalma-jalma anu soleh. Aya hartina zikru, jadi najan ukur hate wungkul eling kanu soleh, tombo rumah kabeh para solihin saurang we hate ngait kanu soleh, hate cinta kanu soleh, hate ngamuliakeun nu soleh. Eta teh saketika turun rahmat pangeran. Da bibir ngomongkeun nu soleh oge, ari hatena teu eling, teu ngamuliakeun, teu cinta ka nu soleh, ngaranna jelema ngalinur. Jelema ngalinur ukur bibir wungkul. Jadi siga tukang ngadongeng ngawadul, dongeng anu ngarang, nu didongengkeunana eueuh. Jadi pokokna nu disebut wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmatu teh ati eling kanu soleh, bari cinta, bari ngagungkeun kanu soleh. Tah di mana hati kitu
ieu teh darajatna bakal leuwih luhur tibatan makna pidauhna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis sahih. Junjunan dadauh sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Aya 7 golongan jalma jaga poe kiamah. Anu eta 7 golongan teh ku Allah dikumpulkeun di hanapeun iuh-iuhan karaton Allah. Dina poenan eueuh iuh-iuhan angin iuh-iuhanana karaton Allah. Di saat umumna jelema, umumna bangsa jin teu meunang iuh-iuhan dipanasan ku panon poe 7 bari deukeut luhureun sirah ditaranjang kabeh nyaleker kabeh di mahsyar. Anu mana mahsyar teh sempit tempat ngariung teh sebab nu didamel mahsyar teh ukur wilayah Syam. Dina hadis ai jelema di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam atuh rek dikumpulkeun dugi ka kiamah. Tang tuwe bakal silih layak mawi pidauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sapari hadis ala kulli qadamin alfu qadam. Luhureun suku teh aya 1000 suku. Malah dina riwayat sanes malangkung ti kitu. Jelema kakeun ku kesang kabakar badan aku panon poe. Aya anu nepi ka kakerbekan. Ku kesang sorangan, kesang batur. Getirna dina poe eta lain sapoe 2 poe, lain saminggu 2 minggu, tapi ribuan tahun. Jelema kalaparan, jelema hanaan, jelema nuntut hayang paeh, moal dibere paeh deui ku Allah. Malah jelema saking teu mampuna maranehna nyangka yen siksa Allah teh leuwih ringan ti dinya, tuluy nepi ka hayang buru-buru dipones ku Allah mun wae ieu teh salamet geura buru-buru ka surga teh tong diganggayung mun bae dek diasupkeun ka neraka atuh buru-buru proses. Padahal eta teh lain mangrupakeun siksa seuneu neraka lain kakarak ahwalu yaumil kiamah, ahwalul mahsyar. Allah na'udzubillahi min tilkal ahwal. Moga urang sadayana disalametkeun tina sakabeh pakebuh eta. Ari nu 7 golongan jelema nu meunang iuh-iuhan di hanapeun iuh-iuhan karatona Allah taala teh di antawisna ku junjunan didawuhkeun wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid dina sapeueuh riwayat bil masjid. Nyaeta jalma anu qalbuhu nu hatena mu'allaqun digantungkeun, lain muta'alliqun. Mu'allaqun digantungkeun bil masajidi ka masjid. Saha nu ngagantungkeunana hakikatna mah Allah. Ngan sababiyahna dirina sorangan. Diusaha artina make gawe. Ya, mun hate urang teu ngagantung ka masjid sok atuh gantungkeun ku urang ka masjid. Da hese hayang jol ujug-ujug ngagantung ka masjid teh. Cinta ka masjid, ya, ngagungkeun ka masjid, sono ka masjid, perhatikeun urusan masjid, hayang ngamakmurkeun masjid hese.
najan geus jadi ustad geus masantren puluhan tahun ge balik masantren teh salat teh tarahayang di masjid teu sono di masjid teh teu sono tuluy dikuatan ku dalil-dalil anu siga bener tapi ngaco da salat berjamaah mah ya teu kudu di masjid wae kan malah teu berjamaah oge kan teu dosa salsa kampung eta aya nu berjamaah we eta istidlal ya eta nyieun dalil siga bener tapi ngaco mata ku junjunan diisyaratkeun ku bahasa mu'alakun arti mu'alakun heueuh ku maneh gantungkeun ati maneh ka masjid sok usahakeun da teu ngagantung we sok usahakeun ubaran nah eta hate teu ngagantung ka masjid ari kana film ngagantung teu kan malah ngahaja digantung-gantung teresep oge itu diresep-resep tuh ari kana heureuy digantungkeun ai ka mall digantungkeun ai ka pasar digantungkeun ari ka tempat-tempat wisata digantungkeun jadi qalbuhu mu'allakun bil tempat-tempat wisata aya bil pantai aya bil TV mu'alakun teh ya gitu leh jadi resep aya bil nongkrong itu ya malah henteu ngagantung oge ngahaja digantung-gantung ari ka masjid teh digantungkeun padahal la masjidun usisa ala taqwa padahal eueuh tempat nu ku Allah diagungkeun seperti masjid dalam dunia teh ai kanu diagungkeun ku Allah ati teh naha ku urang teu digantung-gantung aya naon di ati urang aya bodoh jeung aya sasar dalam nyaho mah lamun teu sasar mah manyai kana tempat anu teu diagungkeun kana perkara anu teu diagungkeun meukeun jeung digantung-gantung hate teh kan nepi ka diperhatikeun jadwal film teh malam anu poe anu film anu jam sakitu film anu malah tahun hareup engke geus dijadwalkeun bade ka pantai Pangandaran satahun samemehna geus mu'alakun qalbuhuna aja digantungkeun da arisan heula aja eta teh apangna arisan oge nah aja mu'alakun ya bakal menang ieu-ieuhan aras teh jalma anu hatena mu'alakun saha nu ngagantungkeunana teh urang we usaha ku urang kayaknya mujahadah urang teh mun teu ngagantung lae usahakeun ubaran ati urang sina ngagantung sina nyahoan kana agungna masjid atau kolot baheula mah cenah barudak teh sina sarare di masjid salah sawiosna anu sok kulum di masjid teh Mama Eyang Cibabat ti budak Mama Eyang Cibabat radhiyallahu ta'ala anhu nguningakeun ka apa mantena dirorok teh kuno janten eyang salah sawios manakibna nu janten ramana nyaeta Mah Abu Hasan radhiyallahu ta'ala anhu banget mantenanana banget sungguh-sungguh dina ngadidik nu jadi putra tuh leres-leres diperhatoskeun putra teh teu meunang melenceng seeutik oge ai rama apan wali ai wali atau borokana lahiriah kawali mah moal bisa ngabohong gilakna ati teh kapami nu meuli galak cenah Mah Abu Hasan mah ka eyang teh galak dugi ka dirawat eyang teh
kunu janten eyang nanyaeta Mahaji Abdul Qahar Tani. Eyang Cibabat nu ngadawuhkeun ka apa? Pun bapak mah galak. Saur pun aki teh kieu ka eyang teh. Saur mah eyang ieu ka apa? Saur teh kieu. Ki Hasan tong galak teuing ka si Abdul teh. Da nyebatna Abdul yang Cibabat disebat teh Abdul. Tong galak teuing Ki Hasan ka si Abdul teh. Dan kemah Ki Hasan teh tuh kemah si Abdul teh bakal jadi guru Ki Hasan. Mayang tahadus bini mah ngingakeun ka apa saur mayang leres ha kasauran pun aki leres waktos ngantunkeunana waktos pupusna pun bapak tuh ditalkinan ku eyang surna teh kitu. Allah ayo saking leres-leres nemawi dongeng kolot-kolot baheula karun baheula ka anak teh galak padahal lain galak banget cinta ainu banget cinta mah banget nyaah ya sieun cilaka teh najan saeutik sakeprol apu kacilakaan ulah. Jadi weh katinggalina teh siga galak. Ai ku urang jelema nu bodoh anu teu nyaho salah jeung bener nu cicingna dina salah wae nyangka teh kolot teh galak. Ya. Padahal banget cinta banget nyaah. Ayeuna nu disebat mu'allakun bil masajid siga kitu timbul pertanyaan kumaha lamun jalma nu mukmin qalbuhu mu'allakun bisolihin ya kumaha lamun jalma mukmin qalbuhu mu'allakun bil ulama ieu keur mu'allakun bil masjid. Kumaha lamun hate mumin mu'allakun bin nabi bir rasul bis sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya darajat jelema nu saleh teh leuwih ti Ka'bah. Jalur darajat jelema nu saleh teh leuwih ti masjid. Mawi ku junjunan disebut mu'allakun bil masajid. Kumaha lamun hatena ieu mu'allakun bis sholihin. Mimbabi aula. Tinggal komo ya. Tinggal komo. Mawi jauh hadis sahih yuhsyarul mar'u ma manah. Kan? Engke yaumul kiamah bakal dikumpulkeun ana jelema teh jeung saha bae anu dipika cinta. Ari hub teh eta wujudna teh ta'alluqna hate. Ya, nyantelna hate kanu dipika cinta. Damanya cinta ari hate teu nyantel. Kan? Lamun disebatkeun wa inda dzikri sholihin eling ati teh kanu saroleh nu cinta mah komo beungkeut elingna oge. Kan? Urang ka kabogoh urang beungkeut henteu? Beungkeut, gitu kan? Lagi makan ingat kamu. Tuh, lagi modal ingat kamu kabehanana. Tuh. Lagi naon oge ingat kamu mengkeut tuhnya lain ukur sama eling wungkul lain cinta tah lamun nu soleh ieu teh aya dina hanapeun iuh-iuhan karaton Allah sing ari anu cintana di mana apa nek dibarengkeun cenah apa nek diriungkeun mun nu saleh aya di sawarga ari nu cintana aya di mana kan? Ya di sawarga sarua mata
ulah gana-gana salah nuna cinta kan, ulah gana-gana salah nuna ulah wawanianan eta nuna cinta lalawora ger ditunda cinta teh ka awewe nu bau kelek bau awak kalalaki gitu kan, tinggal heula udah cinta abdi mah cenah karena Allah asik neng mau padutan karena Allah aing nyaho karena Allah kumaha karena Allah teh aing cinta karena Allah mah ieu bisa hayang apa cinta na teh diparentah ku Allah kadinya teh kan, di mana orang cinta ke seseorang, di mana orang cinta karena sesuatu anu diparintahkeun ku Allah cintana kana eta perkara ka eta jelema ka eta makhluk urang cinta kadinya teh bener cintana teh karena saha karena Allah ya tak kitu arti cinta karena Allah teu kabeh jelema dicintai ku Allah ai cinta karena Allah mah cinta karena perkara nu Allah ge cinta kadinya cinta ka makhluk nu Allah ge cinta kadinya ai nu dipikeun cinta ku Allah teh tuh para nabi para rasul alaihi wassalatu wassalam tuh para wali para ulama para syuhada para sholihin tah ieu hamba-hamba Allah nu dipikeun cinta ku saha ku Allah. Tah mun urang bisa cinta ka aranjeunana gitu kan karena Allah ge cinta ka aranjeunana karena Allah ge marentahkeun ka urang kudu cinta ka anjeunana tah cinta urang karena saha karena Allah ya cinta ka awewe yo nepi ka ya untuk jadi teh lebih baik bunuh diri. Cinta saya memang karena Allah kan. Jelema nu bodoh. Jelema nu bodoh kitu teu nyaho harti karena Allah taala. Mun urang cinta ka jalma-jalma anu dicintai ku Allah ngeling cinta urang teh ka Allah. Ulah dianggap cinta ka jalma atau cinta ke perkara karena perkara nu dicintai ku Allah teh misah jeung cinta ka Allah kan sehingga timbul jelema nu teu ngarti mah nyebutna teh cenah mengkultuskan selain Allah kan nah cenah banget teuing cinta takzim ngagungkeun ka eta jelema tuh oke sama dengan menyekutukan Allah cenah kitu jangan mengkultuskan selain Allah jelema teu ngarti jelema teu ngarti oh cenah eta teh ustad kajian teuing ustad teu ngarti hese teuing ya kalau mengarti mah moal kitu cinta ka sakabeh makhluk anu eta makhluk teh dicintai ku tanah cinta kadinya banyak orang jadi tercinta bet Allah ge ngagungkeun kadinya banyak orang jadi teu ngagung mikir otak nu sehat bisa henteu urang nyaruaan cinta urang pika cinta ku mantenanana dek sarua moal mungkin urang ngagungkeun gitu kan kajalmi-jalmi anu diagungkeun ku Allah ingat diagungkeun aku saha rek bisa moal urang nyaruakeun ngagungkeunana urang ka eta jalmi-jalmi nu diagungkeun ku Allah disaruakeun jeung ngagungkeunana Allah ka eta jalmi-jalmi nu diagungkeun ku Allah rek bisa nyarupakeun moal matak sakumaha ngekanana urang cinta jeung ngagungkeun ka para kakasih Allah ya moal tai kuku naracan dengan moal aya
aranjeunana rek dibandingkeun jeung ngagungkeunana Allah kamarantanana mata leres dawuhan Imam Busiri radhiyallahu taala anhu hun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wah takimi ya tong direret ya orang Nasrani kayaknya direret aja mah sing tak kan Nabi anjeun Nabi Muhammad wah takimi sing sabener-benerna cinta teh sing sabener-benerna sing full cinta teh musyrik ku ngagungkeun anak ka Nabi Isa teh atuh urang nurutan nangkong Nasrani deh muji-muji Nabi Isa da singnya maneh mah muji-muji na ge singnya atuh tok direret Nasrani beda eta mah ieu beda ayeuna mah logika urang Allah muji teu ka Nabi urang sesepan mujina mun urang muji ka Nabi urang sasepan mujina rek bisa nyaruaan jeung mujina Allah ka Nabi urang heuh tah matak mesin bebeakan oge mantek ku teh kunacan matak sing nya we mujina oge ngagungkeunna sing nya cintana sing nya ya tong sieun disebut mengkultuskan selain Allah dan najan saknya na cinta saknya na ngagungkeun saknya na muji moal nyaruaan kana cinta na jeung ngagungkeunana mujina Allah ka aranjeunana moal urang dek disebut musyrik ku sabab ngagung-ngagung para ulama cinta ka para ulama muji-muji para ulama keke anu nyontoanna saha Allah nu nyontoanna saha Allah tuh kumaha dek hukuman musyrik ka pangeran musyrik innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah itu mata pantes lain ukur bakal dia disimpen di hanapeun payungna karaton Allah wungkul moal sakitu jelema anu atina mu'allakun bisolihin mah ya da tuluy di mana we tuluy we ti kubur keneh ge ngahiji malah ti dunya keneh oge makna yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba da geus ngumpul ti dunya oge geus ngan secara ruhani kunaon dikumpulkeunana apan ku cintana makna yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba teh lain ukur engke rek dikumpulkeun ti ayeuna keneh begitu cinta harita keneh kumpul harita keneh yuhsyaru kunaon dikumpulkeunana ya ku cinta eta urang mun cinta ka sahabai jelema rek si A rek si B kumpul henteu dina batiniah urang najan jasmanina jauh kumpul henteu dina batiniah saking kumpulna nepi ka podahar saking kumpulna dina ati urang menyatu nepi ka teu daek hees bener henteu kalakai ketebak angin siga manehanana anu ngagubayan ka bener ente saking naon saking menyatu tak kumpul jol yuhsyaru gitu yuhsyaru eta dikumpulkeun teu bus ka kubur ke mangahiji da geus alam rohani di dinya gitu kan di mana hudang ti kubur nya ngahiji gitu kan itu di hanapeun naungan karaton Allah ngahiji hatta melintasi siratal mustaqim moal papisah ngahiji hatta di surga ngahiji kabeh yuhsyar ya kantos teh nemawi ku Allah diuningakeun kitu ku para wali dijelaskeun pan ieu teh berdasarkan hadis sahih teu siga eueuh hadisan cinta ka para wali teh siga hadisan cinta ka para ulama elingna wungkul wa ing dzikir sholihin urang neangan rahmat lain hiji rahmat mengpirang-pirang ulas asia Allah anu mana ieu rahmat satitik wae bisa ngabebaskeun urang tina seuneun neraka
rahmat satitik wae bisa ngahapus ngamandian urang tina sakabeh najis-najis dosa. Hiji we rahmat Allah, ieu mah rahmat. Nu jadi panghapus dosa, nu jadi luhur derajat, nu jadi surga, nu jadi warna-warni nikmat rahmat, pentirang-tirang rahmat. Paham itu urang. Sing yakin urang kadinya, sing yakin. Ya, sing yakin, sing yakin. Oh Allah 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 Allah. Teh urang geus diwarah da geus jadi urang mah ieu mah warahan kolot. Haol warahan kolot, warahan guru. Urang mah tinggal nuluykeun, paring-paring urang beureun hayang nyaho. Kumaha keterangan-keteranganana teh perlu sakali-kali dipesek, sakali-kali we ulah hantem diomong-omong. Saur pangarsa ya. Kersa guru urang, pengersa Kyai Bukhon, gitu, lisanul hal, nah, langsung dar tong loba ngomong wae antum keterangan gitu, dan sakali-kali perlu kerjal majalma anu canyaho, kerjal majalma anu poho, mungkin diantara urang aya nu poho, mungkin diantara urang anu hadir teh aya anu canyaho we kakarak milu jarah, kakarak milu haol dan sebagainya kitu nya. Kumaha keteranganana ieu mah nambihan we saeutik. Jadi wa ingda dzikri sholihin teh teu kudu diteangan hadisna, ada hadisna mah sahih yuhsyarul mar'uma mana habba. Hadisna mah sahih. Pribados ditanya itu kan, mun ditanya kieu tah, tanya teh naon hadisna. Eta eling ka para sholihin, nyebut-nyebut para sholihin teh nepi ka turun rahmat, nepi ka di hadisan ku pribados mah moal hadis anu eta. Geus rawa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tinggal kumaha mun mu'allaqun bi sholihin bil aulia mimbabi aula. Ya, tinggal komo deui geus kitu. Komo deui ya ka urang sadayana. Ngariung di dieu teh aya sanes nu nyanak ati urang teh. Ya, urang teh cinta ka para wali. Walaupun kadar cinta ieu teh teu sarua. Urang teh ngagungkeun ka para wali. Lain pedah karuhun urang wungkul. Ka karuhun urang mah eta mah aya plus kewajiban-kewajiban nu jadi anak nu jadi kolotna. Ai mah Abu Hasan teh saderek mah zahid, saderek mah gede. Rai Raka mah Abu Hasan mah zahid mah gede radhiyallahu anhu. Ai mah gede teh ya mah Juwita Jemar paling dinya balik luar. Mah Juwita Jemar teh kawan putra Mah Rais kawan putra Punini Ibu Haja Siti Maria ditika ko yang bojong yang Muhammad Hasan Mustawi itu kan kagungan putra apapun bapak. Itu jadi pribados mah boga kawajiban hatur nuhun di bejaan da teu di bejaan ge sebenarnya mah bejaan hatur nuhun teu diondang ge rek datang. Alhamdulillah da ieu teh kolot pribados Eyang Abdul Qahar Sani, Eyang Abdul Qahar Sani putra Abdul Qahar awal putrana mah Sayyidi Eyang Sayyidi. Yang Sayyidi putra Eyang Dalem Haji Abdul Manap Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu nyaeta tiga rua anu anom nyaeta mah emas Allahu anhum ajmain. Ari mantenanana dah. Jadi rek nanyakeun para wali teh karuhun da karuhun urang mati dituna didikan kawalian. Jadi sanes ukur neme waro ilmu
syariat geus lewat gitu kan, ilmu tarekat geus lewat, geus darugi kana hakikat, malah bisa ngajadikeun nu sejen nu lain wali jadi wali. Gisang. Sehingga ketika di musim Agustus aya pertarosan 350 tahun bari bangsa Indonesia harita pakir miskin, bari Belanda harita tuh kan keur aya dina kajayaanana, peralatan perang harita mah mutakhir di zamana, pasukanana wah gitu kan, lah tuh biayana danana kekayaanana di samping ti nagarana nu aya di nagarana ngeruh di Indonesia dibawa ke negarana. Si kurang pikir ya, kurang pikir bangsa Indonesia teu boga nanaon tong 350 tahun atuh da satahun ge bisa beak ya. Tapi saya yang apal ku pribadi sok didongengkeun pangna nepi ka Belanda teu bisa ngelehkeun bangsa Indonesia nepi ka ratusan tahun teh bisa hayang nyaho karana di zaman harita di Indonesia teh seueur para wali karamat ieu anu ngahalanganna oge nu ngalayanana ge karamat si imun doa-doana para aulia kasolehanana para aulia-aulia Allah najan teu ngiring perang wali aya nu di guha aya nu di leuweung ieu wah gitu kan para wali di zaman harita tah di zaman harita mah alam kawalian teh masih ebreh keneh saur apa dan memiti leungit alam kawalian teh cenah euy ti zaman Jepang mulai leungitna teh harita mah disebut wali teh jelema nu belegu ge nyaho ieu teh wali nyaho nu juju meneng keneh ieu teh wali gitu kan. Tah pan ayeuna mah saliru kampung-kampung ayeuna mah dukun cabul ge disebut waliullah. Kampung-kampung ayeuna mah gitu ustad kasurupan disebut wali. Kampung-kampung bisa sulap gitu kan, bisa sulap eta teh wali jang. Teterak dikadek do disebut wali nama gitu. Ya. Kita ayeuna mah mata mursyid ieu teh mursyid torika ukur nalkinan dikir jang. Talkin mah budak ge bisa. Tah ukurna wiridan la ilaha illallah wiridan la ilaha illallah budak bisa ya. Dan mursyid zaman harita mah disebut mursyid teh wali atuh nu nalkinan dikir teh wali mah apal kana kaayaan ati jelema tuh anu bisa ngomean ati jelema nu bisa nyagerkeun ati jelema ngubaran ati jelema tika jauhan tika deuketan wali mah kitu. Ayah kepala desa lurah baheula saur apa di urang di urang pemiti lepat mah urang Cikalong manehna teh boga hutang gitu hutang pajeg tara mayar pajeg ka Belanda ku Belanda teh rek dihukum gitu kan sumping ka Maeyang Cibabat radhiyallahu taala anhu. Barang sumping ti ka Maeyang mah cenah pemi ngadua teh sok caneh der. Muga-muga ngan sakitu. Muga-muga salamet jigera balik deui. Isuk caritana geus aya surat rek di cokot ku tentara Belanda isuk teh dek dihukum. Ari pek teh geus kitu teh. Ieu teh cangcaya keneh ka Maeyang. Teu diukur sakitu doana teh teu kadenge Al-Fatihah acan sok mana aya urang nya jelema sakitu pentingna sakitu wah eta mah musibah gede isuk rek dihukum teu didoakeun teh ukur kieu ku ajengan teh muga-muga salamet geus sakitu ya mayang mah kitu mayang mah ya aing dah cangcaya aing isuk daripada isuk aing kudu dicokot tuluy dihukum leuwih hade aing paeh we
tuluy geus isuk-isuk ngajapapang di tengah-tengah rel kareta. Ya, geus gitu torojol kareta api. Geus beureum we babasaan we. Daripada kudu ayeuna dihukum ku Belanda geus ewe lah gitu kan, bunuh diri. Ngadongengkeun eta geus ngahiu, geus kadenge ngahiu kana awak. Tuh, geus ngahiu beureum kayak tinggal ngagiles. Pemperang nyanak emer. Pan biasa nama eyang teh cenah berpapasan jeung eta teh jeung kareta api. Abdi teh dialungkeun kana gawir ka belah ditu. Sia kain. Tujul. Ngajapapang we dina gawir kareta api teh. Jeung kareta api. Tuh biasa. Les tinggal. Tuh. Mama lebih cipatik kaalaman ku pribados. Atos ku gorombolan geus ditutupan panon teh di Gunung Gede Cianjur. Apa anjeunna mah osok rotin ka Maeyang teh ngaos mama lebih mah. Geus ditutupan nu sejen babaturan geus ditembak kabehanana. Ari dina ati teh ngajeri teh itu nyamat Maeyang, nyamat nu jadi guru. Nyamat guru, mama tulungan. Geus paeh we babacaan geus paeh nu saja geus der pareh kabehanana. Tinggal ya mama lebe itu kan. Nah di dagoan teh cetrek teh henteu wae geus kitu teh jol dibuka. Aki teh jadi dibuka teh anu tutup panon teh. Maneh mah teh tulus. Cek itu teh asal maneh sanggup henteu. Ayeuna mayar pare sekian kintal. Dina ati teh sanggupan tong. Sanggupan we. Sangem mangga balik teh ti Gunung Gede Cianjur teh. Nah, biasana pan sok aya rotinan di Maeyang teh, kan? Rotinan setiap samingguan sakali. Ari Maeyang ti enjing-enjing tara-tara ti sasari saur apa? Ti enjing-enjing naroskeun kilebe. Teh. Saurna teh ari kilebe geus datang teu acan. Dugi ka waktosna hataman. Nuju bade sate acan hataman teh sok dadawuh heula Maeyang teh. Geus naroskeun. Puluhan kali ari kilebe geus datang teu acan. Sararea kaget. Aya naon ieu kilebe ditataroskeun we. Akhirnya begitu pas bade hataman pisan aki lebe ka karakjol ya. Ari barang jol teh kieu naroskeun ka aki lebe teh. Dan di subadanan ku ilaing. Tuh. Disanggupan ku ilaing. Disangeman alhamdulillah insyaallah selamat. Soalna teh eyang di ripuh ningali ati ilaing anyod-anyodan antara nyanggupan kudu mayar eta pare sekian kintal jeung tong disanggupan tuh eyang teh ngadoa ka Allah supaya ayeun teh nyanggupan alhamdulillah tuh diijabah ku Allah saurna teh ti Cibabat ka Gunung Gede jang atina ketinggali eta teh memeh aki lebe ngadongengkeun tuh nah gitu wali teh eta teh nu beh dieu guruna abuya sepuh guruna apa
Nubeh dia kumai nubeh dituna. Jadi dawahan apa dongeng karuhun-karuhun urang di luluhur nu pertama wali kahandap teh wali garwana janten wali putrana wali incuna wali masa kawalian teh cenah dugi ka pun aki, dugi ka mama eyang bojong, dugi ka mama eyang cibabat anu caang kawalian teh. Dah tidinya mulai lus eta teh ayeuna di zaman Jepang itu. Jadi tatkala aya hiji ulama naroskeun ka pribados dupi para wali di dieu sahawae dari saur apa mah da moal kaitung atuh baranang bojona putrana wali kabeh nu dicarioskeun tadi Ibu Haji saha garwana mah eyang Ibu Haji Fatimah. Kumari salah sawios karamatna Ibu Haji Fatimah garwana mama eyang cibabat. Salah sawios karamatna teh saur apa? Anya nama seringkali unggal bade salat begitu komat ngelepek. Begitu komat teh ngelepek. Naon ngelepek? Dugi ka ngabudah sen ngelepek. Eta begitu nyebat Allahu Akbar keluar tina baham seuneu bagong mangrupakeun seuneu setan keluar. Sama Haji Fatimah garwa mama eyang cibabat. Sanes mama eyang cibabat aja. Sanes mama eyang cibabat garwa mama eyang cibabat. Garwa yang basan. Hah? Garwa yang basan. Ibuna garwa sari garwa itu ibuna ya ibuna mama eyang cibabat. Allah ciga kumaha ari rama nak cik ciga kumaha ari eyang nak cik ti budak keneh ge geus galib jadi wali. Eta Mahdi Mahmud murang kali keneh kinten di usaha bangsa 2 tahunan tak kitu tah. Kagungan karamatnya tos kasap. Kamana cenah si Dita soro eyang dalam teh. Ti anjing nok dugi. Bari tos nyanak tasbih geus ditiir ku anjeunna teh. Di mana hari ilaing jang? Wangsul di Citarum tos naon? Ngadamal tasbih. Ai tasbih nanti segede beureum jang batuna. Eta di kumaha eta ngabolonganana ku ieu. Ku cingir. Bros eta teh budak bolon. Ya budak bolon geus kitu. Jadi hari tama geus galih. Hari tama saur apa? Da memeh masantren teh geus gaduh karomat. Jadi masantren teh atuh da didikan kawalian nu jadi bapak nu jadi indung. Diaping dijaring. Tuh kan? Wah, masalah kehalalan mah gitu. Murni halalna eta mah geus lewat. Geus lewat eta mah. Diaping sagala rupana. Ilmu syariat teh cenah dibeuweung. Rata-rata tos kata Al-Quran. Angkat nanti. Masalah hukum geus di luar kepala. Ieu teh memeh angkat. Amalia doa geus mati. So coba. Doa teh geus mati. Memeh ini ai masantren ke Surabaya. Cik pantara urang harita masih leuweung geledegan budak bolon kira-kira umur 7-8 tahun rek masantren ke Surabaya teu dianter ku bapak. Bapak naon kitu? Bapak naon kitu? Tarita mun teh dianteur. Kumaha lamun dihakan orai? Kumaha lamun dihakan macan? Ah geus lewat nu kitu mah. Geus lewat. Eyang Syafi'i Mahmud cariosna nuju murang kalih keneh bade masantren.
ya lajeng aya nu ngiringkeun anya teh putra angkat Eyang Agung murang kalih ieu teh nepi kana hiji pangrereban kitu hiji warung di hiji leuweung teu kan di dinya breg teh aya garong aya begal teu kan aya kana bangsa puluhan aya kana bangsa 70-an kita kurang langkung bingung ieu nu boga warung teh surna teh margi seueur nu ngarerep tukang dagang ngungkul di dinya nu ngalangkung ada yang sapi pas di dinya terus bingung saha nu nyalametkeun Eyang Sapi si Ujang budak bolon kakarek rek init masantren lagi jang kakarek rek init saur Eyang Sapi teh mang manawi aya dun kawung sareng ieu sareng naon sareng bako ya kamu naon sok bae ya lajeng we diseungeut teh begitu dikepung ku eta begal nya ieu warung jeung kabeh jelema nu aya di dinya bangsa pedagang-pedagang sok ngararep di dinya kenyot barang difuhkeun teh ber teh kabeh eta begal teh ngudag haseut teu balik deui teuing ka mana ieu mah aman eta teh budak bolon memeh init ka mana ka pasantren lain nepi ka kitu eta budak bolon kumaha didikanana da urang mah geus jadi ajengan ge can karuhan bisa kitu lain can karuhan teu bisa we teu bisa pan geus mararatih harita mah ngareupan macan geus gitu kan ngareupan itu geus mararatih tah kitu pan urang mah didikan pasantren oge hayang nepi ka mati teh hese jang baheula mah karuhun-karuhun urang memeh masantren teh geus mararatih ti budak keneh tah kitu jadi ieu bisi aya pertarosan ai para wali teh saha ieu teh wali sanes kitu meh apal sararea karuhun-karuhun urang sadayana di Mahmud di Cipatik sadayana ya termasuk di dieu sadayana ieu sadayana para wali-wali Allah masa kawalian teh dugi ka masa pun aki saur apa dugi ka masa eta we kawalian teh nah ai cek urang mah da ningal buya ge wali ya ningal apa ge wali cek urang gitu kan ayeuna mah teu ngangkeun dugi ka rama gitu kan tuh sakumaha tadi saur pangersana tuh karsa guru urang AA di Al-Burdah nyebatkeun omatnya tong nyebat pangersa tong nyebat abuya saur pangersa guru urang nembe wajib urang mah kitu wajib ngan omat ulah ka pribados ya kade tong ka pribados ieu omat tong ka pribados ya upami ka guru urang nembe ka pangersa Al-Burdah itu tadi da pribados mah ngaji naik ke pribados mah ukur culak colek gitu kan dipun bapak date ngaji cigau pun lanceuk masantren heubeul di luar pribados mah atuh da ka Manon Jaya ngan ukur sabaraha poe ka Malang ukur 14 poe gitu kan ngalah barokah we kan indit ka Mekah mah ge hoyong masantren di Said Muhammad ya bulak balik ngawas ukur tah teu lami lah duka sabaraha bulan meureun kitu teu lilan tuh ngalah berkah gitu jeung deui aneh pribadi disusulan baheula keur kabur aya ngaos pasaran di Kersa Ajengan Aang Sadili di ditu di mana di Sukabumi almarhum gitu kan nah kakarek sabaraha poe datang teh pun lanceuk almarhum Kang Haji Dudu mawa surat cacuwir sakitu tah di dinya teh meureun neangan ka ditu gede eueuh bahasana teh naon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh den balik apa sakitu mata pribados mah itu eta mah karana banget hade sangka bae gitu kan tutupan ku pangeran
kesalahan kekurangan pribados anu sabenerna mah kosong bolostrom ngan ku sabab dipenta dipaksa gitu da pribados dikaruhunkeun da mun we salah dapo seueur para ajengan guru-guru urang kayak gimana dibenerkeun salah tah mang salah tah gitu daripada sok ngadago-dago teh sok ngadengengkeun kitu ningali komen-komen bener sok ngadengengkeun kitu nya sugan aya nu nyala teu geunah pribados mah nu nyalahkeun teh teu geunah aku mah malah sok kapung-kapung dihaja dijieun salah Buya Udin aya doana teh Allahumma gfir laha doa nanti ku tulis teh Allahumma gfir laha gitu disebarkeun mau kitu di WA grup Allahumma gfir laha nah nu nyalahkeun wae euy nya anu sangka ya jadi itu ti anu Cibaduyut putra Habib Hanif ya Habib Hanif ka WA ka pribados Buya oh maaf ya ini mau nanyain ini apakah sengaja apa gimana Allahumma gfir laha ini kan bentuk perempuan sekarang gue berani jawab bib teh pandina Quran ke kullu nafsin dha'iqatul maut Buya Udin teh nafsin tapi dha'iqatun teh lain ku muannas lajeng Allah Ta'ala tatkala ngulem ka hambana tuh ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu kan apa nafsul mutmainnah lamun maksudna kana an nafsu ngadoakeun teh gitu siga Allah Ta'ala kadang-kadang pemimanggil hambana gitu kan kana nafsuna ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah da sadaya Buya Udin ge an nafsul mutmainnah sadayana sah-sah saja oh iya sarua Habib Hanif ya keun ieu marek nyoba ya para jamaah dia dapat nu komen ngan Habib nu komen itu teh oh ningal apa eta apa mah gabung-gabung sok dilepatkeun aing ngaos teh ai Senen Mama yang Cibabat cenah gabung-gabung dilepatkeun dugi hiji waktu buja Allah nuju ka Mekah digentos hanca buja Allah teh kumaha eyang dan ari ngaos teh kitu sok kapung dilepatkeun kitu lajeng mah eyang naros nu nyarios wae meureun nu ngomen wae dicanak deui cenah kitab teh bari ngadeng nembe ge meureun sababaraha kali ngaji teh geus liren bari kieu mah eyang teh nyebat teh susah ngaji jeung hayam mah sunat teh apa ngadongengkeun we cenah heueuh nu ngomong salah oge diantepan gitu jadi sok aya guru anu ngaja dilepat-lepatkeun gitu ieu teh hayam gitu gitu tah gitu ya tah gitu kasadayana ieu mah nya dah ieu mah rek ngalap barokah sami ya pribados ge rek ngalap barokah ya muga-muga we urang sadayana sing kenging barokah karuhun urang nu aya di dieu para wali Allah para ulama Allah sing kenging syafaat marantanana muga Allah nanamkeun cinta takdim dina ati urang ka marantanana hingga ku eta cinta sareng takdim hakikatna karunia ti Allah welas asih Allah urang dikempelkeun sareng arajeunana kenging syafaat arajeunana sakitu ti pribados aya deui nu sasauran dayang atos ayeuna mah urang jarah wadah bae sasarengan sadayana mangga ngadeg Assalamualaikum darakum min mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah
بكم لاحقون. السلام عليكم يا أصحاب هذا المقام من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى أهلكم وأزواجكم وذرياتكم وأصولكم وفروعكم وأهل سلسلتكم والآخذين عنكم إلى يوم القيامة ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا وعن أهل بيتنا وأصولنا وفروعنا وأهل سلسلتنا إلى يوم القيامة أفضل الجزاء ورضي عنكم أفضل الرضا عدد الرمل والحصى وعدد ما أحاط به علمه وجعل الجنة منزلكم ومسكنكم ومأواكم ومأوانا ومأوى أهلنا وأزواجنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا وأهل سلسلتنا والآخذين عنا إلى يوم القيامة معكم مع عباد الله الصالحين مع الأنبياء والمرسلين مع سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين إلى أرواحكم وأرواح آبائكم وأمهاتكم وأزواجكم وأهل بيتكم وذرياتكم وأصولكم وفروعكم وأهل سلسلتكم والآخذين عنكم إلى يوم القيامة. الفاتحة. الوداع والأمان وأودعت عندكم وعند ربي رب العالمين شهادتي وميثاقي إلى يوم القيامة وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفنا وشرفكم بقولي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.